Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, dina dangat ayeuna urang medar deui carepon tina majalah Mangle tahun 1858 nomor genap. Carepon anu baris kapidangkeun judulna Salah Sangka. Ieu dianggitna nyaeta ku Bapak Muhtar Hapidin Hanjawar Cibabar Cianjur. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Mimi enggeus salat isya teh parantos na bade naon kitu Kang? Di dieu yeuh diukna tengah imah sakalian bawa lampuna tuh calana paranti gawe teh soek leuwah tuurna pangnambalkeun. Deluk pamajikan nambal ari kuring diuk teh nangkep tuur di harudum samping butut bari nyang hareupan manehna gigireun nembrak ududeun bakona kaluaran Mang Duleh teh da di lembur kuring mah teuing ku sohor Mang Duleh teh ngan teu we jadi sabiwir hiji. Di luar sepi jempling simpe combrek lir di kuburan. Hujan ngaririncik di barungku angin peting nu tiisna nyerap nyecep satulang sandi. Sakapeng-kapengeun hawar-hawar kadenge anjing babaung nambahan ka keung peting. Mi, kunaon mimi teh geus sababaraha poe ditanjokeun ku Akang sok ngajentul bangun nu bingung humandeuar kawas nu susah. Mun bingung kunaon, mun susah kumaha? Ah henteu Kang, yaktos kabingung mah seueur, kasesah teu kirang. Mung bae teu aya hartosna disanggemkeun oge, pamajikan da ngalimba. Is, teu hade kitu, kapan urang teh kudu sakasuka sakaduka. Kasusah Mimi, kasusah Akang. Sabalikna kabungah Akang, kabungah Mimi. Sugan jeung sugan, Akang bisa ngubaran eta kasusah. Pamajikan teu ngajawab anggur rambisak bangun nu sedih prihatin ngadenge omongan kuring teh. Duh Gusti nu Maha Suci Maha Agung, nah kedah kumaha abdi kanu jadi pamajikan. Iraha Gusti abdi hirup jembar tiasa ngabagjakeun pamajikan ceuk hate kuring. Nasib nu beda ti batur. Keur anteng-anteng kitu dak dumadak kareret daun celi pamajikan liangna nu baheula ditindikan ku indung berang teh nu maksudna keur neuneun ku rabu atawa anting ngan ukur dicocokkan ku awi beunang ngarawutan tambah pongpet deui. Nya kuring unggut-unggutan. Bray rada kapikir ret deui kana beheungna leungeunna ramona nya kitu keneh. Teu tambaga acan nu nyangsang. Bisa jadi ieu ceuk pikir kuring rumasa. Alam beuki peuting tambah jempling dunya asa tiiseun hujan raat kacipta bentang-bentang nungtutan nembongan baranang ting karetip ting karicep ngiceupan nu dimarca pada urang buana panca tengah nu nandang sungkawa. Pokna teh ieu turutan kami anja celang di Mega Malang taya karisi karempan satata jeung Dewi Peuting. Angin peting motah sagala didupak dirumpak dang daunan ting keresek ting korosok nyuaikeun jemplingna peuting. Curug Cikondang ngaguruh sora nu segruk cerik midangdam lir mojang ditilar panutan mulang. Ah dalamun kuring cara bentang di langit atawa bulan di awang-awang mah kuring suka, kuring bungah ngagak-gak seri bungangang. Ih da moal karasa angin peuting nu tiis, moal kadenge sora curug nu sada sesegruk cerik, hujan ngaririncik oge moal jadi pikir. Barang sok ku kuring dibikeun bungkusan teh tuluy ditampanan ku pamajikan kalawan roman behar marah mai gumbira. Breh teh sajongjongan mah manehna bengong mata simeuteun. Ret kanu mere mencrong. Nah anak gabrug teh ngarontok celengok nyium. Meureun ti Batawina mah nembongkeun kasugemaan. Aduh
Meni asa ngajangkungan ni Madesi dumeh geus bisa nyugemakeun manehna. Harita keneh tuluy dipake dangdak dengdek naksir maneh hareupeun eunteng sabelah kuring mah nyerengeh we nyeeng pamajikan lampahanana kitu teh. Rai bulan dipangmelikeun deui kongkorong baju samping sapangadeg atuh pamajikan beuki atoh jigana teh. Malah ka kuring oge tambah nyaah tambah deudeuh tambah bogoh kawasna teh beda jeung waktu ka tukang-tukang. Ayeuna mah meni celengok deui iwal ti geus bisa makean kuring geus bisa nyimpen duit kalawan teu geruh keur waragad budak kuring sakola. Nu kiwari geus dikandung 8 bulan. Kuring geus ningkat kana hirup basajan sagala teu pati hese lain sagala babari tina jalan rik-rik jeung meunang lotre. Sore-sore ari poena hade kuring sok jalan-jalan bari ngasuh budak mapai-mapai toko atawa sakali-kalieun marak kami toha atawa ka indung kuring. Teuing ku lucu boga anak teh nya cager nya kasep Ganjar ngaranna teh lamun ditanya saha bapak jawabna teh apa. Jadi naon apa teh pokna mantli beri semunu angkuh edas ceuk nu nanya. Sakali mangsa keur jalan-jalan parang ngaliwat ka hiji jalma nu keur dagang duduk kuy butut. Pak Ali itu aki naon bari nunjuk. Nu musafir walon kuring. Nu musafir pak melik nanya budak teh. Nyuhunkeun artos. Kasaha pak? Saha bae nu ridon nu seueur artosna. Kunaon nyuhunkeun? Kanggo meser sangu di bumina teu gaduheun. Pasihan atuh ayeuna ko apa kalunya. Teu aya receh engkewe kuring rada kaemenan. Keur kitu pamajikan nyarita. Teu aya deui nu soehna Kang. Ana gebeg teh kuring reuas asa keur mondok digeingkeun digentak. Astagfirullahaladzim. Sing horeng kuring teh ngalamun. Eueuh ngan eta kancing bana lesot pagehan we sakalian kuring kakara eling deui. Mi ari nyeusehan teh atuh ulah sok digebot-gebotkeun kana batu. Sok tereh rangsak wayahna giles we nyeri-nyeri oge leungeun. Ari teu kitu mah meureun ari pejet teh moal buru-buru bisa kaganti. Eta oge tara digebot-gebotkeun Kang. Ieu mah tangtos bae bade engar rangsak oge keur mah parantos butut bobo kabubuh lawana kirang wedal. Nya atuh nu wedal mah kudu gede duitna ari ieu kapan pangala bangsa kieu. Mimi oge nyaho sorangan dipake dahar duaan oge kurat karet. Jap jempling nu kadenge ngan sora benang pagesrek jeung kancing di luar gaang jeung jangkrik ear pating jarerit meulah ka ayeman jagat. Ciang-ciang ting cariang bangkong-bangkong rakek lir nu keur pupujian muji kaagungan nu burebang alam. Pelenyun kuring udud tambah kesel nungguan nu magehan kancing telila calana teh geus ditilepan deui. Kukularna katut jarumna geus diteundeun deui dina tempatna. Beres mi parantos. Hayu urang sare bisi peuting teuing. Mangga ceuk pamajikan. Lain mi kuring rada panasaran. Mimi teh hayang naon Akang sok asa teu paruruguh pipikiran ari aya kahayang atawa kasusah mimi teu dibejakeun teh pok bejakeun meureun lamun kadada kaduga mah ko Akang tangtu dilaksanakeun dina teu kadugana tawakuf we heulaanan. Ari Akang naha teu uninga kapan ieu teh dienggon geuning saur sepuh oge ulah sok ngawangkong dienggon pamali. Wah pamali soteh baheula jaman teh kotok di lebuan. Kiwari mah geus lain zaman asal ulah nyaritakeun nu teu ecreug we. Pok atuh mi caritakeun ambeh ti mimiti poe isuk Akang bisa ikhtiar keun bae pamali mah ku Akang ditanggung. Nya atuh upami Akang keukeuh palai uninga mah naon anu dikemu ku abdi. Sae ayeuna ku abdi bade disanggemkeun nanging samemehna mugi Akang ulah bendu bilih pajarkeun abdi nyiduh ka langit. Moal mi Akang sumpah ka pangeran pek tuluykeun kuring rada ngadegdeg angan ratug tutunggulan. Akang parantos tingali abdi bubureuyeungan kieu teh upami teu
kerok mah parantos 8 sasih ieu ku kituna panginten sasasih deui oge medal dia nu diantos-antos ku urang teh pamajikan kuring eureun nyaritana dan ninggal batur mah Kang geuning ceedeh ti anggalna keneh oge cacakan nembe 5 sasih mani parantos sasayagian ngadamel baju haneutna pibedongeunana otona baju-baju nu aralitna sagala-sagalana sing sarwala lucu maranis suma wonten kasur anggal guguling tilam-tilam nama tibeh ditu keneh tos ngadamel sareng ngagaleuhan manehna dareda kumaha abdi teu kasur butut-butut acan piraku ari kedah digolerkeun dina samak onaman kieu cara urang ayeuna manehna ngaradeg sakedeung bari nyusutan Cipanon tuluyna sesegro dedeh teuing utun inji anak emak abongkena turunan balangsak ti indung bapa bari bluk nyuuh kuring teu ngomong sakemek ngadenge kitu teh ngan bati we nu aya abdi mah Kang sawios gaduh samping lesot mandi oge ceuk wiwilanganana asal dipangmeserkeun kasur alit we keur engke ngedengkeun budak dedeh teuing pamajikan akang sugan teh hayang naon bari malih ka manehna celongok ku kuring dicium tarangna tamat ceuri pemirsa Tutugan Gunung Gede ti Kidul Desember 1857 sakitu anu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.